Para anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Wargi kaum dangu mangga urang teraskeun deui dongeng. Nyi Euis parantos tiasa ngawasa pasir Samboja kitu. Kumargi Nen Sukmawati dihukum gitunya. Atuh Nyi Euis teh katelahna nyaeta Nyi Mas Pajarwati. Deh ayeuna nama Edun. Nyi Mas Pajarwati. Mangga urang teraskeun hanca dongengna, mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun. Sanggeus yakin Ki Sabda seta eueuh, terus Nyi Euis asup ka jero wangunan eta gedong. Kebat asup ka paragi kamarna. Ki Sabda geni ge nuturkeun tukangeunana. Lantaran ngahaja diajak majarkeun teh Nyi Euis aya tepikeun anu perlu dibejakeun ka Ki Sabda geni. Barang geus aya di jero kamar, gek Nyi Euis diuk nya kitu deui Ki Sabda geni diuk hareupeun Nyi Euis pok harita nyarita keneh. Ki Sabda, ti ayeuna kahareup kuring jadi dunungan anjeunnya, kalayan anjeun nyebut ka kaula kudu Nyi Mas Pajarwati. Ulah nyebutkeun ngaran Euis nya kumaha kaharti? Kahartos Nyi Mas sumangga jisim abdi moal bade baha, temal Ki Sabda. Sanajan hatena mah teu pati resep, tapi eueuh piliheun sejen keur ayeuna mah. Lintang ti manehna ngagugu jeung nurut kana kayang Nyi Euis alias Nyi Mas Pajarwati. Sakedapan Euis alias Nyi Mas Pajarwati ngareretan sakuriling kaayaan kamar Nen Sukmawati. Nu ayeuna dicicingan ku manehna geus kitu mancokeun paneutupna ka Ki Sabda geni bari neruskeun omonganana. Ngan ingetkeun Ki Sabda lamun hareupeun pasen mah nyebut teh ngaran kula teh. Nyatana kuring nu aslinya Nyi Euis ngartin teu? Unyuk sumangga Nyi Mas. Nah geus aya tamahna salian ti Nunung jeung Eti nu aya di dieu Ki Sabda. Sugan andi kanyaho pangna kuring nanyakeun soten. Aya nu Nyi Titi nu dipayun kabur kamari siang nurojol ka dieu. Mung dina ka dieuna teh bari nyerengan wargina pernah raina sun. Awewe? Sumun istri namina Nyi Santi. Kunaon cenah Nyi Santi teh? Hayang gancang boga salaki cenah atawa hayang naon? Pangnata tambah ka dieu teh dibarengan ku Nyi Titi. Ari numutkeun wartos mah ti Nen Sukmawati saurna teh teu tiasa nyarios. Dina nyariosna estuning sesah kanggo dihartoskeunana. Da puguh teu bentes gitu kaayana teh piru. Utana anika geus tepung jeung baranehna. Tadi sonten parantos memang leres katinggal mah kitu kaayanana Nyi Mas. Isukan sina tepung jeung kuring. Ajak ku anika ka dieu nya. Unyuk sumangga Nyi Mas mung ieu jisim abdi. Ngaros bingung ku perkawis Nen Sukmawati. Bingung kumaha? Bingung sok sieun maranehna naroskeun Nen Sukmawati. Na kedah kumaha ngajawabna Nyi Mas? Keun ke ku kuring baris diterangkeun. Anu baris ngabejakeunana Ki Sabda ngan eta ayeuna kuring rek nitah ka anika meungpun tacan beurang. Coba teh angku anjeun sakur kamar kosong. Maksudna paluruh Ki Darta tadi basa Nen Sukmawati aya di nagara. Manehna nyebutkeun cenah Ki Darta eueuh. Ku kitu da coba paluruh ku anika. Nah nya geus eueuh ti dieu. Atawa ukur akon-akon Nen Sukmawati sok geura laksanakeun. Unyuk sumangga Nyi Mas, unyuk sumangga. Ki Sabda siga nu pohara nurutna ka Nyi Euis alias Nyi Mas Pajarwati. Kaayanana beda jeung basa nyang hareupan Nen Sukmawati. Manehna leuwih ngagugu, leuwih nurut jeung leuwih hormat ka Nyi Euis jeung tibatan ka dirina Nen Sukmawati. Ki Sabda harita keneh kaluar ti jero kamar ningalkeun Nyi Euis. Geus aya di luareun kamar Nyi Euis terus Ki Sabda muka-mukakeun sakabeh kamar nu kosong. Nu aya di jero wawangunan eta gedong. Tetela kabeh kosong diri Ki Sabda teu bisa manggihan dirina Jang Darta. Sanggeus yakin Jang Darta henteu kapanggih mah terus Ki Sabda nepungan deui ka Nyi Euis. Sanggeus Ki Sabda diuk hareupeunana gancang ku Nyi Euis ditanya dibarengan ku paneutupna seugeut naker. Kumaha Ki Sabda kapanggih? Duh, numawi henteu nun sadena tos dipaluruh. Nanging teu kapendak Jang Darta teh nun, tema Ki Sabda ngajawabna terus terang. Kana tantu aya nu mawa da teu mungkin mun manehna kabur mah. Moanya manehna kabur lantaran pangna manehna ka dieu teh tajalian rek menta keris titisan iblis jeung ngayakeun balitungan jeung Nen Sukmawati. Isukan kudu ditalung ti ku anjeun Ki Sabda. Nah di mana ayana jeung kumaha nasibna?
Mual gitu dibawa mah dipaling ku Nyimas Centringkeling. Kitu bisa jadi lantaran Jang Darta teh ngora keneh jeung kasep dikaresepeun. Hiji anu pantes lamun Nyimas Centringkeling bogoheun. Tapi keun heulaanan, daapan ayeuna mah ku Kiseta didatangan ka guha Warudoyong di Pasir Caringin. Tah kitu ayeuna mah. Keun ayeuna mah tenang heula nya. Lamun nya Jang Darta aya di dinya, geus pasti kana tangtu baris kapanggih. Tah kitu nu penting mah. Jeung bisa dipenta ku Kiseta. Nu saterusna baris dianterkeun ka dieu. Oh, loh mun aya mun teu aya bu salempang manehna niangan bantuan kanulian. Tapi da moal kabur nemutkeun wartos mati Den Sukmawati. Kayan Jang Darta ti heula ge dina kayan tangan taya tangan pangawasa. Akibat kakeunaan ku ilmu panemu Den Sukmawati sunghidu. Naon wae alesanana Jang Darta memang kudu aya deui di dieu. Kudu bisa kapanggih jeung diri kuring. Kuring hayang tepung hayang adu hareupan susuganan manehna bisa dijieun salaki ku kuring. Najanya kuring dipibogoh ku Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Tapi pan kuring da manusa tetep kuring mah hayang boga salaki nu sajati ka bangsa manusa. Paham anjeun kana omongan kuring sabda? Kantenan we nun eta mah teu langkung salira. Salira nu kagungan hak. Bobot pangayon timbang taraju aya di salira. Salira nu ngalakonanana nun. Unjuk sumanga jisim abdi salawasna tumut. Kalayan ngarojong ka sakur permaksa dan salira Nyimas. Syukur. Lamun kitu mah syukur ayeuna lantaran geus seubuh gancang we. Kuring geura tinggalkeun, kuring hayang tenang hate, sok geura kaluar. Unjuk sumangga Ki Sabda harita keneh nangtung. Sabda mun perlu kamar pamatuhan paragi Andika pake we kamar urut siburaknya di belah tukang. Unjuk sumangga neng mungs kapameng. Tos siang disim abdi bade neraskeun jaga di payunun. Bok bilih aya naon-naon. Kareup ka mana? Ka payun ka teras gedong. Heuji katuh. Nyi Euis ngajurungkeun bari kawas nu setengah ngusir supaya Ki Sabda sagancang-gancangna kaluar ti dinya. Ki Sabda sanggeus dititah kaluar mah teu loba omong deui, harita keneh terus mukakeun panto. Kebat kaluar ngajugjug ka teras gedong. Manehna lain niat rek jaga-jaga teuing ngan bae hayang nenangkeun hate nu di dinya bari ngarasakeun hiliwirna angin subuh. Gek biuk dina kursi nu aya di dinya bari leng lamunanana kumalayang. Utamana mah dirina keur ngimpleng-implengeunaan pilampaheun nu saterusna dina ngoning manehna cicing di padumukan Den Sukmawati. Urang tuna heula ka aya Nyi Euis nu geus matuh di gedongna Den Sukmawati. Bari dirina kumawasa di dinya lantaran menang panang tayungan ti Mbah Cakrasena. Bari ngaranna ge jadi Nyimas Pajarwati. Atuh Ki Sabda geni tetela pohara satuhunana jeung pohara hormatna. Satia marengan Nyi Euis. Kahareup baris kacaritakeun deui kumaha lalampahan saterusna Nyi Euis jeung Ki Sabda geni sanggeus di dinya teu aya dirina Nyi Den Sukmawati. Kacaturkeun di jero guha Warudoyong Pasir Caringin di pamatuhan Nyimas Centringkeling. Harita sore keneh Nyimas Centringkeling keur diuk tumaninah naker nyang hareupan tangtungan saurang jajaka kasep. Ngan eta jajaka nu sanya nama Jang Darta teh geus dipaling ku Nyimas Centringkeling di pamatuhan Den Sukmawati. Teu apaleun yen aya hareupeuna teh ayeuna tetela Nyimas Centringkeling. Pamna kitu lantaran tadi ngalaksanakeun pagaweanana, Nyimas Centringkeling salin wujud mindah rupa. Tina kaayaan manehna goreng patut. Atuh jadi dipikasieun teh robah kaayaan tangtungan saurang mojang geulis. Pur dina ngajadikeun tangtungan saurang mojang teh Nyimas Centringkeling teu ngarobah kitu bae. Nurutkeun ka aya nu biasa tapi mah salin wujud jadi tangtungan istri anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Nu salirana kapicangcam siang wengi atuh para mitra sadaya ku dirina Jang Darta. Tayalian Nyimas Centringkeling teh ngajadikeun dirina Nyi Titi ti heula dina datangna ka gedong Den Sukmawati. Nyimas Centringkeling secara rerencepan nepi ka Den Sukmawati nu keur mujasmedi di kamarna teu nyahoeun lamun Nyimas Centringkeling geus asup ka gedongna. Atuh Nyimas Centringkeling laluasana keur asup ka kamar Jang Darta nu dikerem di kamar nomor 7 bari jeung salin wujud jadi Nyi Titi. Jang Darta nu kaparengan dirina keur apes. Ngalaman taya daya taya kakuatan bari jeung peuting eta disampeurkeun ku Nyi Titi ngarasa bunga.
Kalayan ti loba omong naon-naon manehna daek we diajak teh. Jang Darta percaya sagemblengna yen anu ngajak ka manehna init katnya nyititi sari alias nyititi teh anu salila ieu jadi implenganana. Ngan barang dirina nyaho dibawa ka jero guha kakarang rasa heran. Heran peda dibawa ka dinya tapi nyititi mamalihan. Tapi nyititi mamalihan teu nemongkeun sikep nu matak nyurigakeun keur Jang Darta. Ieu mah sabalikna kalah nemongkeun sikep nu matak bungah jeung matak bagja keur Jang Darta. Bareng jeung kayan ti heula Den Sukmawati kadatangan ku Ki Sabda Geni nu kakara datang teh sarua pisan jeung kayan Jang Darta keur paduhareupan jeung Nyimas Centring Keling anu ngarupakeun nyititi keur ngobrol duaan. Nyimas Centring Keling dina kaayaan harita lain wae rupa nu persis siga nyititi tapi ge sarua dina sorana persis naker teu aya gesehna. Namah-namah matak sugema jeung percaya we keur diri Jang Darta. Jang Darta pantes rek kitu ge da puguh canyahoeun yen beurangna ka gedong Den Sukmawati geus datang nyititi nu asli dibarengan ku Nyi Inah nu pura-pura jadi pireu. Cacakan mun geus nyahoeun masih gana kajeun perlaya jeung batan kudu daek dibawa ku eta makhluk najan nya ngarupakeun nyititi. Nyititi mamalihan nyarita sorana estu halimpu matak dedengieuna keur Kang Darta. Abdi teh teu kinten ngaraos bagjana wireh danget ieu tiasa ditepangkeun sareng engkang tos tiasa ngajait diri engkang. Kang teu kinten ngaraos bingah na bageur dina kaayaan akang ayeuna keur tunggara. Keur keuna ku apes da akang teh bet aya nulungan matak bagja pohara. Da geuning anu nulungan engkang teh salira pisan panutan engkang nu salam ieu jadi implengan diri engkang. Tema Jang Darta dumareuda. Engkang tos diemut we asaya awona natos dititenana piakibatinana ku ayeuna engkang ngajorag ka pamatuhan Sukmawati teh. Kandenan tos diemut tos diperhetangkeun Nyai mung teu sangki kieu kajadianna diri engkang betkeun aku wisaya manehna barita can hasil permaksudan. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra kaum damu nyititi mamalihan nyarita deui kana tangtos kitu engkang margi Den Sukmawati leres-leres parantos pasagi ku pangarti parantos jembar ku panalar kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti naon rupi ilmu panemu jampe pamake sayagi di anjeunna di diri anjeunna parantos nyampak engkang mung henteu kedah alit mana salirangkang tangtos dibantu ku diri abdi salira Nyai bade ngabantu ka akang muhun. Nanyai sangem ka ngabantuna? Sangem pisan kakang keur naon abdi ti payun kabur ti dirina Den Sukmawati diri abdi ayeuna kudu elehan kitu wae mah. Bagja keur akang atuh. Mung siganan utamina mah nu kedah diakalan ku urang tayalian lintang keris titisan iblis. Eta nu kudu beunang ku urang. Gampang kakang gampang tangtu sakedeung deui ge baris kapibana ku jisim abdi. Kakang ge kaleugitan barang. Nyai tesangka geus direbut ku manehna. Jang Darta inget kana itu kaur koneng nu ti heula direbut ku Den Sukmawati. Nyititi mamalihan neuteup meuni antep dibarengan ku imut ngagelenyu ka Jang Darta. Bubuh matak ngadatangkeun rasa bungah jeung bagja keur diri Jang Darta. Itu kaur koneng maksad engkang teh? Mun geuning Nyai uninga. Memang abdi ge terang pisan kakang. Teu kedah alit manah yakin baris tiasa direbut di ku urang. Jep sakedapan mata yang ngomong naon-naon. Jang Darta ngahruk bangun bingung sedengkeun Nyimas Centring Keling mancokeun panuteupna kaluareun guha. Geus kitu gancang Nyimas Centring Keling malikeun deui panuteupna ka Jang Darta dibarengan ku nyarita kieu. Kakang, kumaha Nyai aya naon? Ceuk Jang Darta males neuteub. Kumaha kakang, betah teh di dieu? Kantenan we, jembatan aya di ditu. Asa betah keneh di dieu mung lami-lami mah lah. Urang aya di dieu teh Nyai. Dina mangsa urang tos aya kesempatan mah urang kedah muyang deui ka padumukan Den Sukmawati. Urang lawan babarengan ku urang duaan Den Sukmawati teh urang rebut kerisna. Kain akang menta deui iteu keur koneng nu dipaling ku manehna. Nyatang tos kana kituna atuh kakang. Mangga pisan disim abdi baris ngalaksanakeun kapalai kakang. Ngan akang aya pamenta.
Muga Nyai tiasa ngalaksanakeunana upama henteu akang aya merdih supaya Nyai tiasa milarian jalmalian. Maksad engkang teh kumaha? Mangga saurkeun sing jelas teu acan patos paham abdi mah Kakang. Nyi Titi mamalihan ngarasa panasaran, panon neuteup ka Jang Darta jeung duka kumaha hatena ngadak-ngadak gegebegan. Teu puguh rarasaan ngadak-ngadak make muncul perasaan curiga. Sok sieun Jang Darta nyieun alesan pikeun ngejati manehna. Jang Darta ngarasa lucu ku polah Nyi Titi mamalihan bangun anu salah tingkah jeung gegebegan. Nu matak bari imut pok Jang Darta nyarita. Hehe, teu kedah reuas-reuas da Kang mah, teu nyuhunkeun nu lain-lain, teu nyuhunkeun nu abot-abot Nyai sareng ieu mah ye mamanawian Nyai tiasa ngalaksanakeunana. Mangga saurkeun naon teh anu disuhunkeun ku salira Kakang teh? Dupi Nyai tiasa nyageurkeun diri engkang atana pinte. Ih, ari engkang. Memangna abdi teh dukun, tapi urang cobian nyangkang mamanawian abdi tiasa ngalanongan. Sok atuh, sanu terang Nyai tiasa nyageurkeunana pan ari datang na ubar teh ti saha we najan upamana urang teu tiasa naon-naon upami tos ditakdirkeun kedah ngadamang mah kana tangtos baris damang. Bari tiasa sehat bihara-bihari. Margi usik malikna manusapan ku pangersanu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Aduh, tobat panas. Dadak-dadakan Nyi Titi mamalihan harta ngoceak jeung ngagurubung siga cacing ka kapanasan sabada harita Jang Darta ngucapkeun asmana Allah. Nyi Titi nu tadi geus rek naragamang leungeunna nyampa kana tarang Jang Darta. Harita jadi mundur di barengan terus kokoceak. Aduh, Darta, sia ulah ngomong samarangan, sia aduh aing mah teu kuat, panas, ya aduh. Ya aing ampun. Panon Nyi Titi buriabun celik bari terus gugurubugan. Jang Darta pohara ngarasa heraneunana nyaksian kajadian jeung kaayaan saperti harita. Jabati eta nu ngalantarankeun heran teh ku ngadenge sora Nyi Titi na kunaon ayeuna jadi robah. Nu tadina matak dedengiun sorana halimpu beuki lila beuki rebek jeung ngadatangkeun rasa keung nu pohara. Nyai, kunaon Nyai, kunaon? Jang Darta masih keneh tumanya. Panas, aduh ampun yang panas. Nyi Titi terus unur-unuran. Beuki lila beuki ngajauhan Jang Darta kalayan sakedeung geus kaluar ti jero guha. Pelesat kalayang nyimas centring keling harita robah jirim. Jadi wujud nyimas centring keling asli kebat kumalayang ngajauhan guha padumukanana. Jang Darta nu ditinggalkeun ku wujud Nyi Titi mamalihan mangsa harita masih ngarasa heran jeung kaget pacampur jeung rasa teu ngarti kana kaayaan mojang geulis nu ceuk panempo manehna siga Nyi Titi. Jang Darta diuk semunahna ibari nyarane kana sisi guha dibarengan ku hatena nyarita. Heran begitu kaayaanana Nyi Titi teh. Mata heran keur diri aing boa-boa manehna bangsa siluman nu minarupa jurig nu nyeliburi. Boa-boa manehna setan bungkeulekan nu ngahajah hayang ngagoda ka aing. Hayang ngaheureuyan ka diri aing. Ku jalan manehna ngajadikeun wujudna Nyi Titi. Jang Darta jadi boga sangkaan goreng. Saterusna pikiranna nginget-inget deui kana kajadian tadi. Timimiti manehna didatangan ku diri Nyi Titi tug nepi ka mangsa bieu Nyi Titi ngoceak bari tuluy kaluar. Hatena nyarita deui. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Ngaso heula ngaso. Salse lah ngaso. Mitra kaum dangu. Saterusna para wargi sadaya. Pikiranana nginget-nginget deui kana kajadian tadi timimiti manehna didatangan ku dirina Nyi Titi. Tug demi ka mangsa bieu harita Nyi Titi ngoceak tuluy kaluar hatena nyarita deui. Mun inget kana kajadian tadi basa asup ka jero kamar bet geuning sigan wabarieunnaker. Panto nu nutup ku manehna bisa disurungkeun tanpa ngalahan heula kunci. Tuluy kaluar tina wawangunan imah gedong Nen Sukmawati siga nu teu ngaluarkeun sora kosrakna suku. Jeung mangku aing kaluar bangun hampangeunnaker. Padahal sakanyaho aing tingkah laku jeung paripolah Nyi Titi salawasna lungguh timpuh andalemi.
tapi ia membecigan rancingeusna karasa sama jalingkak. Ingat basa dirina mawa aing ka ieu tempat. Kakara aing sadar yen dirina si Titi nu mawa ka dieu. Siga-siga teu wajar kaayanana. Bener siga nu teu wajar. Sakabeh kajadian nu kaalaman nu tumiba kadirina kiwari ebreh deui nemongan dina tungtung ingatanana Jang Darta. Aing ayeuna kawas nu kakara sadar. Tina sare ras inget kana kalakuan Titi tadi manehna mawa aing ka ieu tempat. Meni bangun nu babarieunnaker malah nyangkeh awah aing bangun nu hampanginaker. Bari jeung lumampahna siga nu ngalayang. Nah nyanyi Titi panutan aing bisa kitu. Nah nyanyi Titi ayeuna geus luhur ilmu bari jeung bisa lumampah. Sakitu hebatna. Nah kumaha najan kumaha aing tetep heran. Loba kajadian nu teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Aduh. Leuwih teu ngarti deui lantaran basa bieu aing nyebut asmana Allah. Manehna make kokoceakan. Nyebutkeun ampun-ampunan jeung panas-panasan. Awakna abrug-abrugan lir cacing kapanasan. Bari jeung ayeuna terus eueuh. Mana kitu ge yakin manehna lain Nyi Titi panutan aing. Tangtu manehna bangsa siluman nu minda rupa. Bangsa pa ieu jurig anu nyeliburi. Awas sia kurang ajar aing sejen waktu baris ngawarakas sia nu geus mawa aing kabur ka dieu. Tungtungna Jang Darta ngarasa keheul jeung ambek ku ayeuna manehna cicing di jero guha nu jauh ka ditu jauh ka dieu. Antukna Jang Darta ambek nyedak tanaga midak hayang kaluar ti dinya manehna teu bisa. Leles lungse setaya tangan pengawasa. Atulang leungit teu budi ilang akal, lain ngan sakadar babasan bae. Keur antengah ulang sorangan celeg kahareupeunana anu datang celeg pisan nangtung hareupeun Jang Darta. Tetela harita geus kadinya nyampeurkeun Jang Darta tayalian lintang ti dirina Ki Sabda Seta. Jang Darta ngagebeg reuwas nu taya babandinganana disampeurkeun ku Ki Sabda Seta. Anu budina jeung sikepna estu nimpi kasieuneunaker. Beungeut jeung tangtunganana estu pateu parok. Jeung batur henteu pantes mun manehna lain manusia biasa. Purileng Ki Sabda Seta ngaburileng panon anu ngempur hurung, pikasera beunaker jeung matak gimir. Nojo nyebrot kana beungeut Jang Darta harita teh. Najan kitu keur Jang Darta teu sieun teu keung sok sumawa namun kudu epes meer kabur mah. Keheulaanan mun mah nu matak satekah pola sumorot panon Ki Sabda Seta ku manehna dibales ku paneuteub deui. Sajeroning kitu batina mah munajat kanu maha kawasa. Sangkan diaping dijaring dijaga diraksa. Nya kitu de manehna inget di ka Aki Tabri jeung ka Nini Esi. Inget ka indungna jeung ka Bioco, hal eta ngadatangkeun rasa percaya diri Jang Darta jadi tambah. Najan dina kayan dirina ayeuna henteu bisa nangtung-nangtung acan, tapi keheulaanan mun teh mah kudu taluk sumerah. Atuh syukur-syukur mun eta nu datang teh boga niat nulungan nyageurkeun ka manehna kana tangtu dirina bakal bunga. Ngan mun nilik kana adedeg pangadeg jeung sikepna yakin siga lain jelema bageur jeung bener, ngadatangkeun dirina Jang Darta tambah waspada jeung iatna. Ki Sabda Seta nyampeurkeun ka Jang Darta terus manehna dongko sarta pokna. Anika nu ngaran Darta? Bener, ari Anika. Tema Jang Darta tenang beri terus malik tumanya. Syukur ditepungkeun jeung anjeun ari kaula katelah mah Ki Seta, lengkep nama Ki Sabda Seta. Paingan di bumi Nen Sukmawati eueuh geuning da aya di dieu. Ngan eta anjeun siga nu keur lumpuh, siga nu teu bisa nangtung-nangtung acan. Bener kuring keur lumpuh, ngarasa leuleus satulang sadi. Kusaha anjeun dilumpuhkeun kitu ha? Ku si Sukmawati. Teu salah tina panyangka. Ngan eta naon sababna jeung saha nu mawa anjeun ka dieu ha? Ki Sabda Seta tumanya bari panon ngareretan ka sakuriling bungking eta guha. Jang Darta najan hatena pinuh ku kaheran jeung kacurigaan teu burung manehna ngajawab kieu. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso.
para mitra sadaya Jangdarta najan hatena pinuka heran jeung curiga teu burung manehna jawaban kieu. Nyi Titi nu moal kuring ka dieu mah teu mungkin anjeun tang tugeus aya nu nipu. Pokna harita Ki Sabda Seta bangun ngeunaheun make jeung seuri sagala. Pangna andika bisa nyebutkeun yen kuring aya nu nipu, naon sababna? Jangdarta daria tumanya atuh Ki Sabda gancang mere jawaban. Lantaran ieu guha lain padumukan jalma tapi padumukan bangsa siluman cara kula. Jadi anjeun ge bangsa siluman? Benar. Kula bangsa siluman, kula Ponggawa, Ratu Siluman Prabu Cakrasena nu jadi pananggehan Den Sukmawati anu ngageugeuh Nyakrawati ngabahu denda di nagara Buana Lila. Nyata ieu guha patempatan bangsa siluman, nasa nu biasa cicing di dieu. Nyi Mas centring geuing atuh sobat Den Sukmawati. Jadi kula boga kayakinan yen mawa anjeun Nyi Mas centring keling. Maksud anjeun ka dieu rek naon? Rek nepungan Nyi Mas centring keling bari sakalian aya bejakeun ka diri manehna. Hanya kal ayeuna manehna eueuh. Ieu aya kajadian aheng lantaran wanoja nu ngaku ngaran Nyi Titi ujug-ujug ngagoak. Kokoceakan saterusna kabur ninggalkeun ieu guha. Duka terus ka mana kuring sorangan teu apal. Duh, kutan eueuh. Teu nanaon ari eueuh mangan ayeuna wayahna. Diri Jangdarta kudu milu jeung kula. Milu jeung anjeun? Benar. Pokna tanesna kerne malana Ki Sabda Seta. Bari terus nyampeurkeun ka deukeut dirina Jangdarta. Jangdarta nyempod ka sisi guha bari jeung hatena mah geus kokompodan. Sok sieun eta makhluk nu ngaku ngaran Ki Sabda Seta teh mamaksa ka manehna pikeun kabur ti dinya. Waktosna Seep.